Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw waladin sholih aw ilmin bimunafi'in. Kersana Ketua Penyelenggara Hormatin Pribados, Pangresa Bapak Kepala Desa Kebesami Hormatin Pribados, Dekakantun sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampak hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Pajun Pribados sabana ngahaturkeun tahiyatul muslimin, dekakantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantena dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dikasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong wawasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber anu leleberanana. Mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya di dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah usaina pamaksadan anu aranum para pemuda pemudi anu dibantos ku para sepuh sadaya. Kalaresan Bapak Lurah udah hadir, Bapak Pembina udah sami. Mudah-mudahan sing kawarid ku pidawuh Nabi, wa idza sholahal ulama wal umaro sholahanas, wa idza fasidal ulama wal umaro fasadana. Pidawuh Nabi, wa idza sholahal ulama wal umaro, di mana tos bersatu antawis ulama sareng pemerintah, sholahanas bakal genah karakyatna. Tapi wa idza fasidal ulama wal umaro, di mana tos aing-aingan antawis ulama sareng pemerintah, fasadana bakal hancur rakyatna. Itu sabab rakyat ayeuna sanes rakyat anu baheula. Ya, rakyat ayeuna teh apaleun mana kaler mana kidul, mana bener mana salah. Sebab warga Indonesia jabatanana dibagi 3.
setiap warga Indonesia anu ngagaduhan jabatan disebat pejabat, di mana warga Indonesia anu teu ngagaduhan pejabat disebat masyarakat, di mana disatukeun masyarakat sareng pejabat disebat warga. Lamun warga berarti di jerona terkempal saya itu saya macam supaya pembicara kadang-kadang di panggung duka hilapun duka teu apal warga masyarakat nah itu papuisi yang naon disebut warga ai disebut masyarakat tongkong. Jadi lamun saur santri mah aya mufrad tasniyah jamak di mana terus jamak kembali kita mufrad eta acak-acakan ngaranna itu. Maka kalau sholat istilah rakaat balikan di kana rakaat berarti sholat lindung itu. Nah, punten pamenak pribadi Pak di mantes sekolah itu ngadu-ngadu kehidupan sareng agama. Abdi lahir ke alam dunia tahun 53 aja lahir. Sekolah SD bahwa mati petisur sekolah itu kata mah sifat sepuh kapungkur makan beda ya Pak. Namun barudak sekolah itu yang naon jang sekolah presiden terus aya gubernur terus aya itu di kapungkur mah bupati terus aya camat barura tapi RT terus aya nah naon urang sekolah itu kumaha tuh abdi Pak cek budak baheula mending nutur-nutur bujur muning itu nu baheula mamadak barudak baheula mah apaleun kana bujur muning teh Pak nya da unggal poe nutur-nutur eta itu barudak ayeuna mah moal pati apaleun itu para pot muning reuneu sagede kumaha anu tirene moal apaleun eta mah nya nu baheula mah apaleun teu kudu direkam baheula mah ya Pak itu baheula tapi tauhidna kuat hasibu anfusakum barudak baheula mengukur diri. Tadi sekolah SD kapungkur sakelas teh kelas 1 teh rerencangan teh 286 sakelas teh Pak nu jadi SD lebat ka kelas 1 teh 286 gitu Pak. Penilaian di sekolah nu baheula beda jeung ayeuna. Moal ngareret anak camat, moal ngareret anak lurah bodoh moal naik. Baheula mah kitu. Teu aya penilaian pakaian seragam teu aya. Itu. Abdi wae di kelas 1 di kelas 6 teu apa rupana baju pramuka teu aya. Itu teu aya nu terangan rupana senal pemesabat teu aya. Itu sabab sekolah baheula buatan aloge can cukup beak. Aweh dampana pake alhamdulillah nu pikaina we teh nya senal mah 2 minggu teh cokro kayak gitu mata sekolah anus tong makan babari rucak itu eta buatan Allah gitu alhamdulillah anu kaina ke we teh nya paling-paling ramakahnya nya bakat dipake teh gitu nu baheula we nya baheula. Mantak abdi sekolah lebat ke SD kelas 1 286 dugi ke kelas genep teh kantun 34 nya sakali teh naik teh 100 gitu jadi daerah 100 sakali teh naik ya kumaha teh naik kaun hareup sekolah deui moal hasibuan ku sakum sidik kaun kamari we teu mampu nanaonan maksakeun maneh jangan muning teh kitu nu baheula. Nah, ketika kelas 20 100 itu udah kelas genep tinggal 34 itu. Malah kapungkur mah di daerah Subang Selatan mah di situ ada kecamatan teh mung 2 kapungkur kecamatan Jalan Gagak kecamatan Cisalak sebelah herang mah resmi eta kapungkurna wadana kewadanaan mung 2 kapungkur mah itu Cijamet dan aya kecamatan barat kapungkur matak sekolah nage di Subang Selatan mah SR mung dugi ke kelas 5
kelas genep nggak di Subang itu tamat SD kelas genep lebat ke SGB itu lebat ke SGB kelas hiji teh gaduh honor keluar ke SGB 3 tahun langsung jadi guru itu jadi double baru keluar ke SGB langsung jadi guru tani pensiun ayeuna teh jarang sekolah lebih ke SMA teh aya teh sekolah aja teh aya itu lebih kadinya SGB jadi guru itu nambah itu jagoan. Alhamdulillah di Parang abdi tamat dugi ka kelas genep terus rebet ke pondok pesantren itu sekolahnya teh aya pesantrenna Karesek Garut Limangan Cikalama Sumedang Ujung Kidul Cileunyi ya Bandung Pusat Kali-Kalerin Lapang Husein Kapungkur Medan tanah di Bandung waktu abdi ngawas di Bandung anu adat ka Lapang Husein teh pengawas nanti 15.000 Pak per bata itu ayeuna mah dikesek semua jadi naon di 15.000 baheula mah euy anu didamel Perumna Sari Jadi eta kebon salak itu tos we dieu tadi aricana 35.000 per bata ayeuna mah kedua hartos 35.000 pake wajib ke mana ya zaman itu zaman sangkala jadi gue pemimasan dari ke Bandung teh di rente didinya Apung Kurma disebat teh warung Kersen dan ayeuna bade ka Perumna Sari Jadi kadituna ka kompleks tentara teh nya Pak 308 itu udah syukur tentara ke Kampung Kurma ngaraos ka ponok teh 4 angkatan teh aya sadayana itu ya di abuna di adekna di AL aya pola aya kirang langkung 68 tentara unggul itu nuju rame-rame na timur-timur baca karita mau pemihoyong lebet tentara boro-boro tisak boro-boro sekolah di sekolah itu langsung diterima itu sebelumnya hubungan ilmu bapak suratnya naon daftar ayeuna saminggu ka timur itu bener balik ke hujan nama kumang teh ada sana hayang tinggal ngacung siap pak kowe teh geus manggul dia itu atuh ka karek bisa manggul umpul di ka timurkeun nyawa salam datang ka ieu nya beja-beja mah leungit cenah dituna teh tinggal mana sabeja budak eta mah kok lolosan wae kitu puguh ka bedil buluna zaman hari zaman emut abdi anu paling caket sareng abdi Pak Uken, Pak Firman, Pak Dedi eta bintang 2 pangkatna diajarkan luhur bumi masih di rumah dinas kene putrana nu 12 dan 17 hari zaman cara guru-guru duit baru paratir ya upami ayeuna seresan teh boga mobil we meningkeun eta mah baheula mah jenderal oke nya ngaliwet teh baheula mah itu atuh dina pendidikan ka dieu guru SD saha nu kagungan senah jaya itu nganalkeun buatan Allah dewe talapokna karuat teh nepikeun ka mararaos lagi ente dadas itu baheula nya itu jenang gini kaos ayeuna sepatu tuh kolok-kolok kongkos hungkul budak SD kelas 3 kuih di sekolah dicanak ku babana ka sawah kita ngukur sawah sabata sabaraha meter encan dijujukeun 14 meter tadi nama ayeuna 13 genep 5 ayeuna 13 72 itu dihitung ku budak sekolah SD kelas 3 bisaeun itu coba budak kainan SMA bawa ke sawah tidak ngukur sawah kamu ti api-api nyiribeuteun nya modal di sabaraha budak baheula mah sekolah di kelas 1 nepi ka kelas 6 teh aya nu Syekh Salamar bukuna nu baheula itu nah sareng ku papan itu nu baheula mah Salamar teh ku papan awet guru nulis itu murid nulis itu ajarkeun punten ku guru langsung dihapus ganti ku ilmu bumi sejarah ilmu alam ilmu tumbuh-tumbuhan bae gitu Pak itu langsung dihapus kuih cuma yang dibawa jas apa
3 bulan sekali anger ulangan bisa kita budak nu baheula teu aya apalkeun coba nu ayeuna barudak ayeuna guru bukuna eta murid guruna bukuna eta balik dibawa na TV ongkoh lalajuanan 3 bulan sekali ulangan aya nu penting 2,4 budak teh itu berapa dah 24 tadi ke pesantren itu alhamdulillah kirang langkung di pondok pesantren teh 27 tahun itu 14 tahun yang pengetahuan umum sabab sepuh kampung kurma meresaran kabar udah itu emang tina agama Allah malah berituna ya upama aranjeun kabeh ditakdirkeun ku Allah jadi pameget jadi lalaki sing parat ketika kiamat ulah robah sing anger jadi lalaki itu babadak kolot doa mah teh sabaraha lamun aranjeun ku Allah ditakdirkeun jadi awewe ulah robah sing parat ketika kiamat anger jadi awewe kumaha pun hayang barokah wa asyiruhun nabil ma'ruf cobi bersatu antara pamegat sareng istri melalui akad nikah barokahna putra itu karena ilmu itu Pak lamun hayang ngagali urusan agama tong dua kieu kana pengetahuan umum gali agama jago lamun kemampuan kemampuan urang ngagali agama lamun hayang terang kana pengetahuan umum sakola nu asli gimana hayang barokah nu kaluar di sekolah nu kaluar di pesantren bersatu keur ngolah negara supaya jadi negara urang baldatun thayyibatun warahun ghafur eta ku kebersatuan itu maka syariat merdeka negara urang oge lain menang seseranganan tapi kenging kebersatuan itu sing emot terutama nu aranom anu ngaku-ngaku Islam kejejernya karek ngaku wongkol dan dituliskan di situ lagi karek ayaan ya mereka cantik ya sing emu kadeja sing waspada syariat merdeka negara Indonesia hasil kesatuan jeung persatuan Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, bangsa milu berjuang tetep bangsa teh malukan tetep milu berjuang karena mereka milu pada ketika ayeuna angker aya teh kumaha jasa kan tingali di Cisalak paling wedanan pasar Pak eta di dinya urut markas Belanda anu ayeuna janten Kapolsek eta oge tilas markas Belanda masyarakat miring tidak mau duka kurasa sapu duka nanaon dan itu watak kurang gereja mau buringas matana bari digawe teh cekos nyangan palingeun itu orang Indonesia mata kopi aku batur ya di mana cenah ieu naruna berdil itu bari digawe teh pada balik kalmur itu penting ka ditu ngan mane mah ulah kadinya da teu babueun kami mah kajero ge aman da pegawai jagoannya anak penjara kurang maling bedil itu pokok maraling bedil songkeun tina janela ada paksa katanya tujuan yang merdeka kakara barokah bedil menang maling itu kusabab nyaho maling bungkul itu teu nyaho bedil teh peluruhna jika naon ngasupkeun anak kumaha ngabekaskeun anak kumaha nyerang Belanda teh bedil teh dipapanggul unggul ya dicentang ku Belanda jeung bubuk jeung bedil nah gitu da bangsa gereja ada bangsa teh lawara nanti ketika ini ngareureujeun teh kebarangannya kembali ngayam kembali beat kembali motor kita bukan jasa kebukan aina beunang hiji pae kincukna isukan maraling deui alah beuki maceu itu saha eta jasa kumaha Hindu Buddha Katolik itu kurang Islam oke kan ya baheula nu dipimpin ku Hizbullah ulama Hizbullah anu nyanakna nyebarkeun Islam teh wajah hidup fisabilillah itu ngan salah kaprah ti ulama ahli tasawuf teh
wajah hidup fisabilillah demi ngabela agama Allah nyawa gebikeun padahal Allah teu nitah sehat wajah hidup fisabilillah di dieu mah iman Islam urang ulah rusak ku akhlak urang keneh sing bisa merangan akhlak urang salah nu kira-kira ngarusak Islam lain kabatur dai kabatur mantong tong kadeungeun-deungeun kasebut belana musuh jeung pamajikan lawan teu panuju lamun teu panuju di kebukan nama aya pamajikan hidup sah itu awe jam 3 geus korejat budak lalaki mah amakeun teh kumaha kene saya teh awe geus luncat gitu awe sibuk nyamuk nyusuhan kumahan jeung budak ciri kongko jeung nyusuh ongko bapana awe amak kata laki itu dipanggilkeun cara itu musuh teh padahal cek lalakina aing dipulangkeun geus eueuh indung bapana dikukut ku aing rudet itu setruk kaitkeun setruk mah panjang umur modar jelema gitu kawin mamawa ustad nanti itu mamawa pangguru ya kurang di rumah tangga pas siapa dan sok mamanya ustad der lah kamu alfi bener anda mata kade kanu anom ya kade nu aranong ulah ngagugu nafsu iman Islam ulah dia ngo alat pikir ngantir hawa nafsu dan ngabayakeun eta paman nu aranong mah Rafaul mubtada'an bil ibtida kadza karofun hobarin lil mubtada tidak lamun dina imriti lamun dina alfiyah ifatikal mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan umar budak-budak mah tujuan kakayang ngapak langit tapi kemampuan mah nol itu sok tingalikeun ku bapak nu ngarora sarare pagawean nanti nempo bapak ka sawahmu itu daek nanti ai panen bubuhan aya dileueun nya bapana nyeun imah belaan ngajual sawah bakat teu hayang anggeus imah coba aya teh budak kurang nu mantuan tukan barek resik jual truk mah boro-boro anggeus teh imahna hayang diuk pangharepna di kamar pangharepna nu teu mantuan nyieun teh itu kolotna deui ada kurang pemikiran gitu teh lamun rumah tangga buka budak tilu dan teh nyieun imah nyieun kamar teh tilu nu boga nama teh kacatetkeun badak anggeus imah teh kamar pangharepna kuno cika kamar tengah kuno kadua kamar nu katilu kuno bungsu nu babak belur nyieun imah teh kabagian kamar nyelap jeung beuring di kamar itu atuh we da kolotna diidep ku anak model gitu ya jeung urang atuh diambihan ge untung tong calik di kamar payun saya teman duanieun mah teu aya kolot ngadidik di atuh we nu penting mah cenah anak teh baru kena aing be aku beri santung we biar teh nu pangcikana rumah tangga kapaksa kamar nu kadua diresian ku anak ku incu nu kadua mundur ke kamar nu katilu wadah beuring paranti bapana diresian ku nu bungsu bapana ka mana nyeun jarono jeung kanang domba ni dah mimiti kan adab jeung Allah teh jelema kudekom teh kumaha nya kadang-kadang teh kamar nu deukeut kanang domba ge diresian deui teh kuminan teh itu akhirna pan kabur ka leuweung aing mah cenah misakeun maneh heuh di sawah kene modar gitu ka nyahoan eta teh lain ngadidik gitu teh nyiksa anak moal mikir anak nepi ka mana-mana ge ulah leleur daya senten kewajiban Allah kana jadi anak antu adul amanah ti mimiti lahir nepi ka dewasa ti dewasa mah kotal amanah lain anak tapi sana itu lamun urang hayang nikmat karasa geunahna alam dunya urang kan putra tilu nikah nu pangageungna boro potokkeun tong sina lor di ka imah urang imah urang menang nyieun urang deungeun make pipiluan cicing di imah eta itu luahkeun la ajidan nakum cek Allah sok bakal karasa lamun dipake
Jepang Cikana dibolok-kocokeun jadi kamar hareup lowong, nu kadua pinahkeun ke kamar hareup, nu bungsu ka tengah bapakna naik derajat moal digoa deui luncat ka kamar nu katilu jala aji dan nakung kita mah kalimatanana kawin nu kadua bolok-kocokeun deui nu bungsu ka kamar hareup bapakna ka kamar tengah ngejo nuntut ngurangan piring moal wating nu bajata imah moal bala deui itu tah lagi dan aku deda itu kawin nu bungsu bolok-kocokeun lega ada keduaan ngejo tilu gantang teh ngobrol 3 tahun awen dari manten nurut kana aturan Allah kawin nu kahiji perawatan itu isuk-isuk candi akadan kurang 2,5 liter cukup ya jam 8 di akadan atuh sore mah di tamaan jeung binantuk naik kana 3 liter borojol incuan naik 3,5 liter nu kadua boga salaki naikeun deui kana 4 liter boga incu deui naik kana 6 liter kawin nu bungsu bae we soak lain namaan kasenangan lain namaan nikmat kana kerematan teh hante nyekek hungkul tapi make agama teh kitu tiganya tapi ngabahayakeun ka pribadina anak moal mikir-mikir urang bakal leuwih parah keur ngora katenagaan ai teh sepuh ya kitu mangga eta mah alhamdulillah upamaksadan nu aranom hakikatna syukuran ka Allah Subhanahu wa taala anu nganggoperan dawisan santunannya santunan itu santun teh hormat itu ngahormat naon ngahormat kana rizki Allah innallaha ya'murukum an tu'addul amanah rizki teh sanesu urang tapi nu Allah tapi keur bekal urang kan ku Allah dituna di sawarga itu jeung Allah uduni baru teu maneh rezeki di alam dunia butuh Gusti turunkeun ku Allah di surga ke alam dunia saur Allah antu adul amanah awas ieu rezeki teh keur anjeun tapi keur bekal di sawarga ngan ku saur anjeun butuh ayeuna sok ku kami balikeun deui ka sawarga kitu dak diayakeun sedekah jariyah zakat terutama lamun kirang-kirang nyarioskeun anak kana hukum agama mah sok mata eungap ka kupingna ayeuna lamun zakat misalna urang penghasilan 10.000 sedengkeun urang peryogi artos 1 juta ayeuna cek Allah uduni penta ka kami cun teh urang teh ka Allah bakal nurunkeun rezeki hak urang di sawarga 1 juta turun teh ka alam dunya kalau sing inget ieu teh rezeki teh nu anjeun ngan keur bekal engke kusab ayeuna anjeun butuh kopda 1 juta balikeun deui ka sawarga mata aya hukum zakat 2,5% zakat we ku urang 2,5% Pak ieu syariatna dipasikeun ka tadi hakikatna mah uih di ka sawarga nu 2,5% teh datang ka ditu teh jadi 1 juta deui ta eta keadilan Allah jadi kurang di dieu warak di ditu teh cocek itu kalau mantep punten ya ieu mah pamenakan di kalian dina ilmu Allah dina bab jiwa sateges nama Allah Ta'ala teh dengan damal jalmi di alam dunia walakon karomna bani Adam bumi langit sawarga neraka teu aya nu ngalangkungan kana darajatna jalma pangluhur-luhurna darajat buatan Allah ngan jelema-jelema bahkan malaikat oge di bawah jelema cuma beda jabatan disebutkan nih Pak pangluhurna jabatan Allah Rasul jelema eta duka 2 nabi 3 sahabat 4 tabiin 5 sholihin 6 wali 7 ulama 8 malaikat jadi malaikat di bawah ulama pangkatna anu kasalapan mah jelema sesat muslimin muslimat da moal pati bener di kitu di kieu eta mah dihirupan seuten ngadegoan runtuh langit ya nya geus katemo ayeuna geus pati walalagri kitu jeung RT ngarona cenah wayahna bagian ngarona mah sarare tah
iya jelema hirup kumpul di alam dunia itu Ustad gogorowokan hayya ala sholat anas masjid di gedean Ustad bukit tarik make son ongkoh make sebeker ongkoh anger nu sholat latihan opatan ya iya jelema geus moal karep sorangan itu kudu ama kurang itu eta teh kanyahawa kamu jelema tara sarolat bae eta teh kanyahawa itu Pak lamun gudakan hati naonnya anak Allah kamu bulumun ke di akhirat jadi Allah ngadamel neraka teh aya manfaatna jadi lamun sarolat kabeh nganggur neraka kayak gitu man teh aya nu salat bulumun gitu jadi kena dibeuleum gitu kenapa gitu wal jannatu hakun wan naru hakun kami mengajian bungkul sawarga jeung neraka teh sawarga hakaranjeun neraka hakaranjeun itu jeung apa samana we nu kira-kira katanagaan engkau sok maksakeun maneh beungat ka sawarga pan aya hiji deui kitu ya ibu bade ka neraka bapak bade ka neraka ari abdi mah hasibuan besar moal nawaran anu kira-kira teu katanagaan nyerahkeun namun jalma usahana ukur kuli maju udah moal 8 juta sapoe teh lain kuli maju teh moal nya palingnya ukur 50.000 60.000 paling mati 70.000 nya entah usah nawarkeun kapal tadi gunuk-gunuk 7 turunan teh moal kabeuli eta ngaranna nawarkeun teh nawarkeun ngecek itu nawarkeun mah cengeng lokasi kabeuli ku tukang macul itu ampun paradon anak ayeuna modal kaulah munga haji acan zakat tuh dikeneun puasa 4 poe kali mana teh lungleng lieur salat sakapeung baca syahadat baca kawin teh bade teu bubuhan dituntun ku lebeh tong nawar-nawar sawarga neraka sesuai sari kemampuan boleh ke neraka ih kumaha geus lempeng ka dinya ya tentang sekali halo kali pamoal duit 50.000 yang menang mobil wah dalian paling ge mobilan Allah Ta'ala henteu ngadamel jalma di alam dunya karunya sabab derajatna luhur maka Allah Ta'ala ngadamel urang teh di sawarga gitu urang teh di sawarga didamel ku Allah teh bareta teh di dieu sangsara ngan kusab dina dada jalma aya sifat nu 8 amarah lawamah sawiyah mulhamah radiyah kamilah jeung mutmainnah watakna pusingan aralan kepayaan cegekan guruhan gede ameh teu betahan tapi sabalo manyaeun jelema mulya ka mana layangna jelema jandeun urang teh sawarga teh kalah teu betah gusti cenah kesel di dieu we mah teu kaloh ayeuna ajar abdi mah hayang maot gitu terang teu maot Pak maot terang deh terang di setengah hati ya ayah maot ayah paeh maot yang paeh beda bu hari paeh mah tamat riwayat sapi muning entong ayam kita paeh aja mau oke naon cirina paeh itu ayah kelanjutan dari tuna aya ajaran agama Islam anu nyebutkeun malaikat nanya muning paeh tamat riwayat henteu ka ditu naon sahabatna muning mah cerdas sudieun ka ieu saksi itu mah bakal loba pertanyaan matak sebatas di alam dunia wungkul henteu aya ka alam warga muning kata mah dagingna sok diangeun jadi rek ka ditu oge naonan gitu
Itu lemah maka ditetek dagingnya teradi aneh maka kebenjar mah alim ke alam barzah cobi di aneh nya pasisnya ke Pak RT ada macam tu beja beja kita saya baru bejakin itu kayak itu lagi hansip itu hari maut bahasa Arab anggapan jalma maut teh bahasa Sunda bahasa lemas teh salah alamat bahasa Arab maut teh bahasa urang nama ngali tina hirup padahal jalma mah kemana-mana teh hirup hider-hideran mimiti urang desa warga kurang mesti kesel di dia emang yang ngajaran saya kayak itu kepemanfaat jor kalau bisa ulah nyalakan ini turun di sawarga kurang amana urang ngancik minas sulbi wat daroid turun di sawarga suh teh kana tulang tongong bapa urang teh panggilanna aya dina tulang tongong bapa aya dina tulang tongong bapa teh sesek beungang itu laporan deh ka Gusti geuning di dieu mah kieu nya salah maneh mari ku aing dibedakeun di sawarga alhamdulillah nek kumaha teh ayeuna ada we cenah rek maot deui we itu enjing aya di dieu geus teu betah mah sok sering maot deui nya teh maot teh ngali ka mana cenah Gusti arti tinahna itu dijawab Allah cek Allah tuh kami geus nyieun pabrik jelema Gusti gaduh pabrik jelema dongak nyangka KRT kain panainga algonium maha kaya maha beunghar lain tibang beunghar tapi maha teu aya hiji ilmu nu bisa ngagali kana kata maha itu Gusti gaduh pabrik jelema boga di mana cenah Gusti ateangan geus sia nu hayang ge itu kudu dianteur bae manawi ati cirina we kamu cirina ku kami dibejaan gitu cuma jika kumaha Gusti pabrik jelema teh cirina pabrik jelema teh aya hiji bangunan anu dihareupeun bangunan teh aya alun-alunan hanteu aya nu ngurus jadi barana jadi hareupeun pabrik teh aya jukut riut urih kolot babadotan kayak ciri pabrik jelema mah kumaha jukutan kan sing ingat di tengah-tengah gulungan urih kolot jadinya aya satpam hiji di helm na buleud rupana hidung eta cirina pabrik jelema nah gitu buleud teh rupana hidung nu bodas cek urang ka Gusti teh galak satpam teh lain ke satpam siaran Malaysia mah bolot teh kumaha teh lamun abdi kadinya nya sileh teh make otak mawa sih ke satpam nya urang ge nyanak satpam 2 di helm carua helmna lonyon warnana kekuning-kuningan jadi keur ngabedakeun mana satpam pabrik mana satpam tamu itu nah urang teh maju we tina tulang tongong teh bade ngabujeng ka pabrik jelema itu moal maju urang lamun teh hirup maju urang teh mapai tulang tongong gok aya parapatan dan jalannya aya 2 anu hiji mah kaleresan ku padurah teh teu acan ka aspal teu acan di hotmi jadi loba batuan kene jalan anu hiji deui mah parantos di hotmi halus namina jalan tol nah urang teh ngeureuyeuh kana jalan tol bade ngabujeng ka pabrik nya we pada teh satpam pabrik teh beringas rentang-rentang aya semah teh ngajungjung jung sampai ditinggalin ngajung-jung teh jung gitu ilung nyambuleun jika na semahna ustad sabuluk salam coba kalinya cek semah assalamualaikum
Waalaikumsalam. Satpam kahulang. Cek satpam ari aing ka jero bisi ngenong samahna. Ari aing bijil sieun coplok. Mata liah sula ata dulu cek Nabi neangan jalan adil-adilan supaya selamat. Maka ieu satpam teh mepet ka sisi kana kusen. Mangga wis ka kapalidinya. Tah gepeng mah harita. Gitu. Jadi tadi nama mulut. Gitu. Ya, saatosna kaidep kusemah jadi gepeng nepi ka ayeuna. Cepat ilmuin jilid kaopat. Dilebat patuangan istri teh aya daging nu bentukna seperti nog sapotong. Dilebat patuangan istri aya daging kieu Pak. Nya pilih teu bersanten kodok lah. Aya kudu bukti mah. Aya daging kieu eta. Parantina dia daging teh paranti nyambut di mana aya tamu. Itu di mana loleh tamu kayaknya assalamualaikum disambut. Waalaikumsalam. Sok kada ngarenghap nama waalaikumsalam. Lain heureuy ibadah aya hadisna mutlak. Pan semahna teh aya beungan, nya semahna aya beungan. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngarenghap bae. Disangke beungan. Krap dicana kalebet. Wallahu a'lam. Duka ieu tamu teh katarikan teh nyekek coba kumaha sabab ieu semah datang ka ditu teh langsung udah ger nya eta ngudahkeun jelema pada ulah sok berdekong teuing ulah sok rasa maneh sing emut kana asa yen urang warujud ieu teh ladang nyekek pada kudu nganuhunkeun ka ahli-ahli nyekek itunya abdi teh moal jadi jelema mun teu dicara kekmat gitu tak ieu gepek leutik teh urut ka dengkek tadina maka jelema aya beungan urut ngahompet lamun teu didengkek mah urung pasagi jelema itu kita nganuhunkeun ka ahli-ahli nyekek engke mah di mana aya tamu teh tong asa-asa kena jauh kena awet teh nah ieu hakikatna urang teh maot ngalih tina tulang tanggung bapak karena patuangan ibu berarti urang teh didinya geus 2 kali maot di sawarga karena tulang tanggung bapak tina tulang tanggung bapak maot deui karena patuangan ibu tas aya dina patuangan ibu teh rudet di wae jelema mah kabusi cenah kieu geuning kieu kumaha sih heureun ai barang Jawa cenah lalaga ayeuna mah heureun kalau mah siana ngagedean itu betul minum teh nu 8 hektar kabehna ge 1,5 meter teh campur pujitna naon ayeuna lamun sering cicing wae di nepi ka jangotan kabeh betul minum mah gitu paingan abdi beungan geus itu kumaha tuh abdi mah hayang maot deui nya maot deui urang ngalih deui tina patuangan ibu ka alam dunya ayeuna berarti urang teh geus 4 kali maot itu ulah sieun teh maot mah cilaka lain kebuatan apa ya kullu nafsin dha'iqatul maut kakarang-karang buatan mah bakal kena rusak itu taburan teh nuju aya di alam dunya jauh hasibuan besakum kurang emut baheula ayeuna engke itu teh kada hafalna kadinya naon nu kedah diremutkeun ari urang lahir ka alam dunya nyana kartos sabaraha karung Pak teh nyanak nanaonya naon margina urang lahir ka alam dunya teh nyana kartos teu terang situasi alam dunya teh sugan teh kieu itu maka cek Allah ka urang 5 menit deui kalahir ka alam dunya cek Allah ka urang kareto hei jelema lamun anjeun ku kami dilahirkeun ka alam dunya rek naon anjeun di alam dunya kumargi teh terang kasibukan kabutuhan di alam dunya malah urang janji ka Allah Gusti lamun abdi dilahirkeun ka alam dunya abdi janji sanggup ibadah tak ibadah teh tadina kasangukuran lain pada Allah lamun Allah nikah ibadah mah jelema teu ngabuku
innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Asa aja kalau ibadah langsung darae hidang sorangan gitu ibadah tadi nak samukurang di mimiti lahir dugi ka dewasa budak baheula mah dewasana usiana 15 tahun budak baheula itu akare ku Allah ditanyakeun bisimpo deui ceuk Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hei jelema waktu anjeun lahir ka alam dunya anjeun janji ka kami ceuk anjeun sanggup ibadah nah geus kumisan can itu nya muncul urang percarosan naon atuh Gusti nu disebut ibadah teh Allah nu disebut ibadah teh loba hiji qiraatus syahadataini modal anu kahiji ngaoskeun 2 kalimat syahadat saumur hirup sakali teu nitah 2-3 kali jelema asup kana agama Islam maca syahadat cekap sekali terkecuali lamun diruksak ku urang keneh maka wajib diqodwan balikan deui itu ada eta dina salat eta mah lain syahadat Islam syahadat salat karena Islam mangan sakali-kalina itu wa aqimus sholat kedua ngalakonan sholat itu jadi selalu para kiai ustaz dengan di dia sholat saliten sawengi sabar kali Pak sabar kali itu ibu sabar Pak ustaz jadi sabar kali sholat saliten sawengi dan bilang anak-anak lain rakaat nah sholat saliten sawengi sabar kali 5 itu mun biasa eta ustaz preke tong dipakai dia tidak bisa lamun sholat sampai sapeting kudu 5 kali mun bisa eureunkeun sayong tidak bisa ibadah wae maka diatur nanti tak pamenak abdi mah sholat teh sadinten sawengi teh saelingna itu coba jadi sholat teh sadinten sawengi teh saelingna nu teu eling mah teu wajib sholat itu nu eling we sholat padahal so ayat datangna sholat nadi aya magrib ayat 7-an isya mah tinggal 2-an meureun teu eling tong dipaksa nuju teu eling kanggo naon beuleumeun itulah dia kudu ambil putus supaya aya beuleumeun kajaela entong naraka-narakaan gitu aneh aya mah langsung dibeulem wae lah Pak salat jelema eling mah teu kudu hitungan cak bapak upami nuju eling ka masjid magrib sumping ka masjid kahiji salat sunat syukrul wudu teraskeun kana salat nu kadua tahiyatul masjid 3 salat sunat qoblak 4 salat sunat salat wajibna 5 salat ba'da jadi ku magrib geus anggeus teh padak tong aneh lamun datangna salat isya eueuh da cukup ustaz 5 kali ai magrib geus beunang kabeh nek naonan make salat isya gitu masak salah ustaz salat ke diatur teh keren ke ustaz saelina di magrib ka isya wae awabin aya nu meunang 100 kali lamun timbang 5 jadi eureun kabeh ulah lawor entong dikira-kira entong di bapak deh komisna kira-kira di apa lagi syahadat saumur hirup sakali-kalina 2 sholat saelingna itu upami teu eling teu maksakeun maneh da moal bener saja mah teu eling model urang wae kieu punten model abdi we nu bodoh Pak keke ngalakonan kana sholat malaikat teh geus teu daekeun yang hareup nempo sholat urang mah ngigir malaikat cek malaikat tuliskeun entong gitu sholat aya teu dituliskeun sholat aya dituliskeun aya kieu sholat
cek pahamna iya karena budu cek hadena lila kene gitu halodo teh eta malaikat teh nyahoan jeung beujit teh madak cek malaikat teh surat kieu tuliskeun gitu entah gitu aya dituliskeun aya kieu suratna ge aya dituliskeun lamun malaikat teras ingat jeung tugas nuliskeun kita Allah ini nomor surat urang mah sudieun nomor pada tulis yang kan tiba dicurang ke umpul sama wajibnya ini jadi anguskan umumnya jadi mah benar jaga dipanggil ke Allah Rokib kalian yang berikan malaikat Rokib ayo naon jadi Gusti ayo ciri naon jadi sholat ya Gusti siapa orang jadikan sholat ya dan sholat kayak gitu bisa cuma yang akhir dah abdi mah terus terang lamun sanes jadi orang ke Gusti sudi nempona udah malaikat digibri nanti mana temu tuh dua orang Gusti we mereka sakit ke gede tenaga yang akan jaga beri buruhan pada mau aja gila dia lah itu kata kalau aing nempo salat jelema eta kira-kira jam salat model itu lamun baing di buruhan 3.000 jumal kegedean teuing kan 3.000 ada namun model urang kerasa ngalaksanakeun kana salat tong rarat-rarat kana cara urang ge kakare 3.000 sok-sok bedegong teuing 3.000 mangkali di arah-arah masar kasawarga teh itu jarakna teh Pak 3.000 tahun kana Avanza Polkas 3.000 tahun kana Avanza akhirnya orang teu boga motor teu boga mobil boga duit 3.000 yang ongkos ojek napi kira-kira nah sarengkah kadua nage kabeuleum gitu dan nu penting mah beuleum bener syukur belum dapat rudakna jelma Islam di alam dunia kemenjangan jaring rudak jelma Islam pada budaya nuladun itu pusing ada jelma Islam beda jeung jelma kafir mah manehna bebas manehna senang kabatur nyenangkeun parat tapi ka akhirat riweuh jelma kafir campingan cap jelma kafir mah digawena tauhid pancet itu namun digawe di alam dunia teh sarupa we digawena teh Pak nu salahna we wungkul tara pabulikeun bener capek ada gede digawena nu dorakana wungkul dipilihan jadi kamanehna teh pusing nah makan malaikat ke nulis nanya teh salah terus keheesan 3 tahun malaikat nuliskeun na bakat ku genah nuliskeun berarti benda tu malaikat tuluh kan buat neukeun di rumah Allah kae ada masalah saya mau belum salah idem jadi nyana ngeunah gitu para nanti ka kiamat beleduk poe kiamat terus ke neraka 14 kabupaten gede itu jadi aya pertanyaan umat Islam alhamdulillah ribetna dengan tulungan dua malaikat teh waktu keur ngaheot aja berenyeng ka masjid tuliskeun ku malaikat Rokib balik di masjid kok kena senal batur genti ku malaikat tadi di jalan tepung jeung babaturan assalamualaikum genti deui ku malaikat Rokib nepi ka imah anak hayang hiji ker jeung wajikanana genti deui ku malaikat tadi salat ongko gapleh ongko jagat ongko maling ongko rumah tangga ongko pasea ongko dua malaikat tuh waktu keur ngarengka abui tulis ke malaikat Rokib dan ke anggus nuliskeunana di bagian manehun tulis ke malaikat dan di anggus di bagian manehun Rokib jeung adil kucar kacir salah cek malaikat bener ya jelema ka aing
mah mau jeung alam di cara masana soak jeung panas jeung naon pada terus belum maneh aman urang Islam mah belum mung kasawarga jalan alah jeung alaprak kokorer ka kidul dipimpin ku ustaz da eta pamawana nah naon dari umat Islam mamajud proposal dengan orang Islam semua proposal tinggali Kristen yang gereja tak mau proposal nah hari umat Islam agama nupang luhur napang dimuliakan anakku Allah berakan teng masjid ku ucing tilu kuat majukan proposal gila jelema Islam dari madarat orang Islam teh nu jelas mati kan alumur manyai mah manehna tilu tingkat anggeus aing memeankeun teng masjid tilu beli ka kabupaten nah nek teu musingkeun batur kumaha kalau jeung alam keur jeung alabri ditewak saurang-saurang jagongan kalah abrak-abrakan itu keur abrak-abrakan teh aya nu kapaneurian aki-aki meureun kurang cacat tewak aki-aki sok aki-aki nih lompat ka mana ku aing jeung aki-aki atuh ulah menik keras-keras deui cenah ka aing panyaho geus kolot mentak ditewak geus ya kolot aya naon jelaki aing ditugas ku Allah taala teh nanya maneh cing sok cenah nanya naon ya ulah nu kurat deui nanya aing geus kurang betah otak mah sarua jangan dipake kan jelas mah wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sapiara aos teh surat naon Bu surat Yasin kuntum teh nyawa jerona baca hare-hare dibaca eta ke da jerona teh apa namun apal jerona ayat eta mah mau belum disoekeun rudak bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu kantos dipidamel ku urang ayeuna di alam dunya di luhur saujung rambut di handap sausap dampal tukal limuna bakal ditaroskeun deui jaga di poe kiamat teh ayat eta teh ada kaki-kaki ditewak itu kakerejetan dari aki-aki sok nya mereka sok yang ditimbuk mah pikir cicing ada sieun meureun dideungel kayak naon malaikat kami ditugas kalau taala ditah nanya kira nanya naon cek malaikat ki eta awak anjeun muni beda jeung batur jararaknya kayak sia awas numpak pojok kitu eta leumpah hubulna kersing dalam dinya sabaraha taun anjeun di alam dunya panggilan saya kan umur aki-aki aya dua aya aki-aki jujur aya aki-aki tukang tipu ya baru dakor aja lolobana dan teu nyaho jujur nyaona kana nipu wae pan parahan aki-aki tadina nah manfaat dalam berdorak aja ilmu bener mah pahit ditanya kamu aki-aki nu jujur ki sabaraha taun di alam dunya ngacung aki-aki duka abdi malahir ke alam dunia teu eling maot teu kanyahoan keresna mata abdi mah teu hafal umur abdi sugan cenah di umur aya nu hafaleun kana umur anjeun aya saha hafaleun kana umur anjeun RT moal aya nu hafaleun kana umur jelema di wae RT juga di dieu barulah ya tugas sebagian tugas RT teh nyatetkeun setiap wargana nu ngalahirkeun lamun aya nu ngalahirkeun eta tugas RT nyatetkeunana mata umur jelema mah aya di RT KDT ka buku eta di mana nu boga teh nyawa RT dipanggil lamun aki-aki ditanya di alam barja teu teh nyaho dituduhkeun ka RT kajeun RT keur disalahkeun bakal dicopotkeun ka alam barja padahal RT mah minang ka alam barja teh banyakeun umur cek melahirkan panggil RT
itu malaikat teh bener dia ieu rakyat anjeun RT pinter ya moal ge dijieun RT jelema bodoh mah bakal nyelakakeun ka sararea ceuk RT malaikat upami nuju di lembur mah ieu teh rakyat tapi ayeuna mah sanes jadi geus maot mah teh di aku kan duka murid si nuturkeun cerdas ada RT kupami kapungkur mah nya teh rakyat abdi naonnya kami ditugas ku alon nanya umur ya aki-aki oh umurna nya oh ada nama cenah bukuna dibawa tah buku eta ulah tinggalin teh gitu bisi urang keur disapa dipanggil ka ditu buku tinggalin kena dipurakeun deui ada jajah alasannya ya bukuna dipesakan ya kena umur aki-aki buka umurna oh malaikat gini aki-aki teh itu umur nanti dina catatan abdi mah 80 tahun pas jeung poe tahlil nu kahiji berarti jajan untuk kurang 80 enggak cerita aing kan sakitu ka sawah deui sering kasawahkeun deui we teh mah teh langsung mah jual deui karena mah da pertanyaan dengan nanyakeun umur unggul pada kade ka istrina Pak RT kamu sekali-kali ngerles RT ngobrol ka ditu nyuju aya kepentingan dalam barjah ulahnya kakarana ulahnya kana naon mamulung ka ditu nya kalau mensoal RT Pak RW dipanggil kayak itu Pak RW itu sanggup padura lalawala itu nya dari seure dimakan jak sibut tak ada cuk malaikat di geuning umur anjeun teh 80 tahun nah sakitu merendah di mah teh nuliskeun itu jelema jujur mah ya itu cuk malaikat potong cuk Allah 15 tahun sabonus potong 15 tahun naon salatna dipotong sabab Allah teu ngawajibkeun ibadah ka jalma nu can balik ajak dipotong 15 tahun awit ke 15 tahun teh aya pertanyaan 80 dipotong 15 sesana kantun 65 akara waktu kalimuna di salila 65 tahun di alam dunia ngawita ditaros di luhur heula Pak di salila 65 tahun di alam dunia sabaraha kali anjeun dicukur pang heulana ditanyakeun teh dicukur lamun poho deui malaikat makanya malaikat teh nyanak dada dua anu hiji cadangan bentukna eta dada teh kawas kadut cangkangan kenging ngadambal tina wajah itu munah jutaan tahun di neraka khusus ke ngakebuk jelema nu poho dicukur numpang alih nah beratnya teh 35 ton itu maka tadi mah jarang dicukur bising poho deui nah gitu pada malaikat teh nanyakeun jangan saudara kali dicukur awas teh apal we ngeus sakitu aman ada kieu punten saudara kali teh dicukur alah luas lieur makanya teh kacatet ku RT ada kali teh dipanggil cuk malaikat siapa mau menghitung lupa tuh puluh sorangan disisuhun di baheula di PKP ditimpu kubada 35 ton nah bisa potong aya cadangan 60 ton gitu ada mana kuno 35 lain heureuy dalilna Al-Qur'an dimakan jak sibut centang kirana tak kubada 75 ton ngakeun aya mah dikepot cukur karena alim cenah dikepot panjangkeun ku ai teh era mah pilih ai panjang mah bu kieu suka dikepot teh nyangsang kan ada gunul geus kabayang untung henteu ameng ka dieu amun malaikat bawa dada eta ameng ka dieu rusak nu dicukur sakaringan kepot ke sirahna lamun teh cotrok tong ditanya
kebot dia mateng sirana itu ragrag-ragrag di Madinah bari itu ya lumayan kan orang mau ngaji ongkosan nggak gebuk malaikat cuma lunang nungkul itu kira mun aya jeung awakna sun jadi malaikat bujurna tinggalin keboting ke bujurna dia ang ieu ka itu ke awaknya ka itu huluna ka dia itu badak datang ka dia disebut haji luna itu da awakna mah tinggalin gitu teu kagebot malaikat ulah lawan lain heureuy sok diaraos yasin mau teu gigis teh itu dicukur wae bima kanu yaksibun ngaran-ngaran dipigawe mah urang di alam dina bakal ditanyakeun kajeu dicukur kan dipidamel nyapakeun ditaroskeun itu mata cek Allah hasibu anfusakum sok berari tung kumaraneh kabeh samemeh dihitung ku kami jaka mata daina mah geus merdeka bu kadang-kadang buku masing-masing khusus dina buku teh cirian bab dicukur moal dicukur cacat moal dicukur cacat sugan moal gesek teuing beda gitu luncur ka hanap kana soca bu kadu soca henteu gaduh pamasihan Allahnya aya kubagur Allah merere karena panen geus sugan cek kalau wayana tuntut bayar moal panen teh nyungkok we itu sabaraha hiji ku ari soca dua nya dimaklum jelema linglung lamun jebatkeun soca aya dua eta nuju linglung tiga nama banget hutang nepi ka poe itu ari ceuk abdi mah numutkeun ilmu nu digali ku abdi bu soca teh hiji dua soten kali cicna lamun soca aya dua bakal beda ketinggalan cuk nu kajuhuk hejo cuk nu kenja mah burung-burung berarti dua kalona cuk ieu hejo cuk ieu hejo mah berarti hiji itu hiji ada kata ieu mah kalecina baya pantes dua seten jadi dulu nama ngereja kene nah itu cakaya mana juga sabaraha hiji dalapan loba capatona kajen panon dua lamun ngajukeun jeruk sabaraha dia teh jeruk hiji berarti panonna hiji itu pokoknya lamun dua mah kacau lah cuk nu katuhu ieu cenah salaki urang cuk nu kenca lain jeung burung ente wah kacau ini malempeng itu lamun cuk nu katuhu cara ge abdi cuk nu kenca ge moh burung jargali oh berarti hiji itu coba karena teh hakiki jika teu kira lamun nyebatkeun sosa aya dua berarti ketinggalan beda cepil sekali ibu cepil sekali ibu bingung ya nah ajahil tak dulu alasan kau cek nabi akibat kodoh mah sok linglung itu aing nyebut hiji nu hiji di kamana aing nyebut dua bisi beda dedengean tak jadi akibat kodoh mah telempeng itu sami cepilnya hiji dua seteng dauna supaya pantas manya mesin hiji dauna hiji mah moal payu sok mesin awe geulis oge ada curi itu wah masa ulah ya curi nage moal pajeng mending dilaan wae kabeh lumuh mesin mah hiji lamun cepil aya dua bakal beda ku kupingan amun ngadenge goong cuk nu kacungkung cuk nu kenca mah berarti dua mesin ulah sok kacau-kacau maneh bisi lieur itu soca hiji kalecina dua ai soca ningali itu bu ningali dimaklum jelema linglung mah itu kajarkeun depanan teh ningali waduh mana buktina lamun nya soca biasa ningali soca sareng halis teh sa RT imahna
Kasabara kali selesai ibu ningali hadis maknya ningali gitu so boro-boro kan jauh jeung tatangga buat mesti sini malah bulu panon ge ngaromjong ada daya nu sanggupan ngitung bulu panon gitu dalam digaji ku hake kieu mah teh sasaten bisa ningali lana namun teu ningali atuh muka dia cokel jangan dokon nolol unggul itu cokelan dah itu orang diantarkan ke cara ke ibu dia iya aja sih ini mah apa belum dibenarkan anu ningali mah ilmu sanes sorca itu selain bapak dijumain ke mana itu pak kawetannya nah bapak dijumain kawetan menuju calik dia ya ngobrol sareng abdi ngadongeng sareng abdi tanahna ilmu biasa ningali pak bakal emut bapak menuju calik dia ke bumi bapak di paling mana mayuna ke mana porsina juga namun ningali coba tah nu kitu ningali ilmu marana ieu mah ngari-nguri bungkul macam teh mah ka bumi malah anana udah wajib ngaji kolot mah kitu beda budak ora jadi kahartoseun coba dah bimakan yak sibun teh ditaroskeun sabaraha kali nguping salila 65 tahun naon wae anu kakuping eta teh bagan jadi perkara pangamung sabaraha kali ngarenghap dianggo ngangsu naon wae kitu mah kaya alam hisab engke bakal dikumpulkeun jumlah ngangsu sabaraha kali engke diperhitungkeun nu ngangsu kana sae sabaraha hiji nu ngangsu kana awon sabaraha hiji lamun ngangsu aya 1 juta nu dianggo saena ngan 4 berarti dibeuleum jadi larina kana beuleumeun gitu pan batur mah geus diheula meuleum manehna urang Islam mah nuntut periksa gitu belum ujung-ujung deh periksa belum gitu engke di mana tos tudung kakara dijahit dikasawargakeun mata kasawargana ge remeng-remeng sakapun katemong sakapun henteu urang sawarga ari eta jelema menang meuleum gitu mata diri-diri ge teu pajeng tudung kate lalu para karena perjuangan karena pananganana karena sampeanana hidupna kahampanganana kabulatanana ditaroskeun itu kaisi kamu bu salila di alam dunia dimimiti balik dugi kasepuh sabaraha kali hidup sanes deui yak sipun kongan dipigawe bakal ditaroskeun dede ibu-ibu mah jawabannya 2 naon jeung malaikatku sabaraha kali hidup tergantung kumaha situasi ibu-ibu mah nya sia mah situasi upami tos ngalahirkeun rada kerep jeung badan nah jadinya upami teu ngalahirkeun mah biasa-biasa saja gitu itu ayeuna mah ditanya sabaraha kali Pak Hitut anggarannya gitu dara hamil antara ngajuru beda nya ai ibu-ibu mah tos ngalahirkeun mah benten atuh kawitna aya jalmian jalmina bijil kan tinggal angin bentuk anger tapi dia aya jalmian macam gimana cara ge ngarajak teh ka dina kapadu ke perjuangan geus ditata duh gitu naon teh hidup teh karuhun pilih hoyong terang hidup teh karuhun di Israel juga karuhun aya coba nya eta teh sebagian karuhun teh hidup gitu nama teh disebut karuhun teh bahasa Arab hiji ka 2 rukun ka nalitas we ka
seperti ruhun angin. Jadi itu teh kawas angin aya sesebutan teu aya jentulna gitu. Sanu apa karena bungkelkanana dayanya itu tara aya nih misalnya aya ibu-ibunya itu duh eta kapal moal kabeh ge hit cerdas. Anu sok disebutan daya jentulna disebutna karuhun. Cuma mayoritas umum gaduh anggapan disebut karuhun teh jalmi terus maot eta teh karuhun. Naon sabna apan ayeuna mina sok disebatan amil mungkin tahlil misalna urang dieu anu namina si Sahin pada teh maot anger nu kita ayeuna geus puluhan tahun dalam hadiah wa ila arwahi kuson si Said ya bin Hawa al-Batiyah lamun dikaji di manaan ku bahasa urang wa ila arwahi khususon wa ila arwahi lamun ku bahasa Sunda ieu wa ila arwahi jeung nu kawas angin si Said arwah teh rawahun angin untung nu hadiahna teh nyaho nu ngadengekeunana sugan teh wejes we wa ila arwahi teh jeung nu kawas angin teh naon teh untungnya diarah paling kita pun aja ngake al-Fatihah al-Fatihah teh nyaho arwah teh itu mata amil malamun mimpin tahlil biasana supaya aina yakin sok hitut maksudnya arwah ya jago-jagona jaman wafalan kanu mawat ngan amil pasti tia itu saya dengan oke bolok mata semua gitu. Coba kalau aya nu maot misalnya Isa nek kiai nek ustad nek ajengan komo tetangga tibang cing rariung dirinya teh maca Yasin apa nyawa kadengeun tibang cing jalan dul naon saatna teh nyaho itu maot hujan dirurub amil apalin namun maot bisa cek amil aing mal kadinya jakadinya kemal ngada-ngada kuda kumaha cek isu teh geus beurang kita ambil cerdas gitu. Da kaina lamun maot misalnya geus diruru ya dituruban teu kae datangnya ambil jam 8 teu percaya ambil pasti ditungguan di penting kan ya maot kemudian kudu bukti gitu ambil tong hayang jadi ambil lamun teu kira-kira teu apal kana aturan maot gitu. Geus diruru ge ku amil mah dibuka turupna bising palsu gitu nya sabna maot mah ya aturan hiji anu maot mah teu meunang bolotot mata ku amil dibukakeun turupna bising bolotot maka lamun bolotot wae cek amil salah siapa yang mah beureum usah jadi amil mah bagi gaweun kadua anu maot mah teu kenging calana gitu buka ka anak duluna amun calana dibekam ka amil balem teh mah muka di direm itu ses obatnya super rapat itu penting balem gitu bukakeun para kahana katilu anu maot mah pananganana teu kenging ngarumah nya pada lamun dibukakeun turupna teu pananganana kalah ramaka cek amil Aisyah paeh teu leuleung geus siapa yang mau kadieu leungeunna jadi amil mah sibuk henteu kaburu maca Yasin ngomeng-ngomeng eta we sampeanana kudu lempeng itu dia mah dibukakan turun aja syukur aja kalau ngajurung kudu ngajogo cek amil siapa mah paehnya pengen aing pisan pada hidup poe syukurna geus capek berhenti itu kan tapi syukurna mah tinggal ya ku amil paduli cing darah rek teh mal budak itu penting lempeng pada kurang kudu diajar latihan ulah ngabangakeun amin
di mana sare teh merenahkeun maneh tidak kamu sare cara ge deh nanaonan ibu si latihan ayeuna nu geus teu loba mageunun lamun ibu geus ngajelepeng gitu datang cara ge bulu gini meninggal ona ayeuna awal kitu padahal pakai latihan ulah ngabangakeun amil Allah sibuk bak dikekan kabekom mongko malek mongko ngomel macam capeun amil kamakam cara milu da mongko kudu hidup suku kata-kata kudu ngatur maneh nah kurang gitu adalah lawan ditaroskeun teteh sampai anak-anak nanaona ka sawah ka kebona ribet ke mah Islam mah segala ditanyakeun mah keur mah kafir mah kebatin urusan bakal nanyakeun itu teh dosa ka neraka jadi malaikat teh nya teh geus eueuh bencik malaikat kamarana jadi teh jelema teh itu geus ka neraka ayo jelema hidung nyebut jadi pariksa sana oke terus ngelumkeun maneh badai ibu ke neraka jadi kita alim ya itu abdi kado keyakinan bahwa bapak bahwa ibu dalam menikah bapak ibu pada ke neraka yakin abdi jangan nu alim ke neraka jebatkeun ieu ke neraka lain luhur ilmu lain kuat iman lain yakin teu yang teu percaya jelema nyebutkeun ka neraka teh aya dasarna hiji pana alim ka neraka akibat can apal dieuna lamun geus nempo dieuna mah buatin hayang tong sok janji alim mah bising kaduhungke ditanya bade ka neraka mangke we bising gagal tahu di alim kadua sok sing jenang ustaz sok pilu dan teh jadi ustaz teh ada isna ka neraka mah panas teu kudu diomong-omong da lain ge neraka tiis mah kulkas mah eta mah bakat bahaya nyeunan batur jelasna jadi we nu teh nyaho ge kadap-kadap mung teh ulah seperti itu cuk baru dak sekolah mah waduh bagus namun jadi mah kudu pancet ulah benang deurek batur ya kudu yakin mata akhirnya kabejaan ya pilih bayar teu mangmangnya hiji ibu anu disebut neraka teh neraka neraka teh untuk seueureun malah walau dilapis tahanap nepi ka 7 lapis bising mata neraka mah hiji lengkap itu kadua anak-anakna 7 lapis asupna kadinya henteu kudu daftar aman tinggal kumaha urang katiluna loba batur kadinya mah kaopatna haneukeun moal aya jelema kabulusan di neraka kitu nah hiji larga dua loba batur katiluna haneukeun naon ketiga kali nada nya pilih bade sing pancet bener coba ustaz ulah-ulahan gaya ulah kayak kayaknya masih gampang we itu hakikat nah dasarna pangna kitu pantas tadi teh apa ayeuna urang aja di alam dunia batur mah nu geus baroseuneun aremung di dieu teh matak parinah deui ka alam barja eta teh nu ka alam barja teh anu di dunya teh geus pusing itu sok aja deh nu kali sarumpingnya ibu-ibu nu teh sarepuh ngadukun meureun dugi teh ka di pajengan kumaha we cenah ari abdi ieu hirup dalam dunya teh hancur jeung kieu we itu kan ripuh jeung ripuh we kaukur kan ieu jelema pangna ngomong kieu teh mau burung sangsara jelema beungaran mah ngomong kitu
gitu anu mah di alam dunia teh hancur jeung kieu we cenah ripuh jeung ripuh ukur bae ngobrol manarat ieu jelema dijawab berarti moal naon saeuna datanya jelema eta gitu lah sayangan ada akhir kana bogana ada kalau lamun saur ibu misalna Gusti abdi mah hadieuh jeung ibu capek jeung capek we sangsara bae di alam dunia Allah mah nyaeun ka urang cek Allah atuh sia ai cicing di dunia aing lariweuh wae sangsara wae mah entong maksakeun maneh maot we itu cek Allah kan sangsara kan lariweuh ieu mariweuh ge hirup bae teh salah urang cek Allah kan sangsara maot we gitu jeung ngabecaan ke Allah pilih bade maot abdi ngawartosan entong hariwang pilih tuh geus loba batur pilih bade pilih bade oh gitu teh aku bayangkeun di zaman Nabi Adam nepi ka nini urang geus dari hidup itu mata lamun urang bade ka ditu tong ham-ham koros teh cemburu atohon dina joge dengan aja aing darah para pribadi itu mereka karekos lagi dibagikan aja lupa hati-hati itu gitu mira ada kate lagi sakarat cina nyaba mina rumah kereta nyawan ludat teh aing juga sok kiri tapi di jalan awal aja penjara-penjara di Arab di Bareto aja beli konkret kororos aing kesel nah gitu pilih yang mau pilih pada kali ditong teh ku abdi tadi ka ditu memeh ka dieu nempo heula urang ditu nuju ditunggulan nanti di ditu teh buat salat-salat acan di dieu nya kata sok pilih nabisan mending di dunia riweuh jeung sangsara mending pindah ka itu di tengeulan kok nu mana pilih boro-boro dibungkakeun di ditu sedikit dia ke riweuh komo ka ditu gitu asalna dajal mah teu pae tapi hirup gitu setiap hirup butuh modal hirup urang lahiriah ke alam dunia lahir teh di lancingan acan teu nyaho di alam dunia sege sibuk sangsara kan urang untung di alam dunia mah cek Allah kudratul abi kasbun namun aran dan boga kahayang sok berjuang usaha kakarek kurang dihasilkeun tapi lamun tos pindah di alam dunia ka alam barzah teu aya masa usaha teu meunang ayeuna mah di akhirat teu naon mata ayeuna di alam dunia teh usaha kanggo ayeuna jang bakal engke tapi ditu mah teu aya lakukan usaha mata ibadah lain jang Allah jang bakal kurang kumaha di ditu hirup gitu di alam barzah tadi di mana jangan bisa alam dunia tersehet sadayana tos baguru di alam barzah nembe dialihkeun deui ka alam pokok urang asal di mana itu kan urang asal di sawarga cuk Allah naroskeun ka urang rek balik deui ka sawarga atawa bosen nya nabi jalmi kan teu tiasa diukur hayang jalmi nya nu sagolongan abdi mah jana hoyong ka sawarga deui bari teu karasa senang cek sagolongan deui Gusti pan atos cenah ka sawarga mah di ulah bejana wungkeun cenah neraka jalmi mah hayang ka neraka matak teu sieunana nu ka sawarga nu ka neraka wal jannatu hakun wan naru hakun sawarga hak aranjeun neraka hak aranjeun kumaha kira-kirana urangna itu atuh wae dibeulem kadinya gitulah teu kudu susah-susah gitu jelema hayang ka neraka dicari kujan montong jadi siapana kita sok memaksa ngaku kajang batur nak rugina jelema lain urang sawarga lain urang batur hayang kadinya ya syukur gitu kok mau ngaji kana tauhid mah Pak dina bab tauhid dina agama upami di lumur ieu jalmi aya 1000 jalmi maka Allah ngadamel bumi di sawarga 1000 siki kanggo urang dieu itu kanggo urang dieu teh hiji ewan ku sabab datang urang teu daekeun ka masjid teu darekeun salat jadi manehna teh ka ditu di mana kosong jang saha jang ustad
Pak Ustad nu ngajak teh dianggap mata gimana jeung Ustad mata keur Ustad lamun ngaji ka dinya kita hayang teuing bener kabeh teh moal kabagian di mah tetangga kitu aya 10 tetangga nu tara salat kan lumayan 10 imah can nu manehna mangkana hiji imah teh 40 bidadari ayeuna lamun 10 imah kosong kali 40 bidadari ditambah pamajikan manehna 40 4 juta pamajikanana di dia mah yang ngandung ge geus moal wawuh jeung dadangan padang gorengkeun di ditu mah jelema miskin pamajikanana 40 nyerahkeun lamun di sawarga ku pamajikan 20 mending balik ka ieu wae nah anu ngadaharan raskin dengan ngadaharan raskin teh pamajikan teh 40 di ditu mah itu nu sangsara teh hubung harga 700 nah awet sawarga beda jeung awet dunya dayangan duit dayangan baju masing 7.000 itu mal pusing gitu ayo buka hiji di parpak kayang akibat pohon deui teh dalam sadar mah urang kana kanyataan moal itu deui guru macam moal sok ayeuna emut-emut ku ibu bu kadu taroge gaduh anak saha teh taroge urang anak baturnya kinung bapana teh nyaahkeun ka taroge ibu teh dipuput nepi ka gede teh punya anak inung bapa naku ibu meuni dikekesak kitu meuni teu meunang munge koyok dipentaan duit dipentaan gitu ya da bapana mah tara nah inungna tara nah ibu anak batur meuni disiksa itu deheung lamun ti bangun sampun eta nganggap teh jelema teh eling di ka saiki nya hampir umum teh ka saiki teh nganggap teh jelema teh eling sing emut bu eta teh caroge urang teh jelema eling teh pada kibudaikeun aku mah teh elingna bu upami caroge urang nah da jelema eling bogaeun duit memeh sareke mah belum dibikeun ka ibu teh itu panas sareke teu boga duit ayeuna isuk-isuk digeuing-geuing dipenta duit sidik memeh es teu boga eta kana teh eling bu boga mah mere memeh es supaya ulah diganggu ka jari itu pamaket kitu di kamajikan teh sadar lamun majikan urang teh jadi anak batur nyaheun inung bapana dan pemajikan kurang nyangu jadi tidak kurang tidak pemajikan dia dan nyangu waktu mau bawa pelur ngejo nyisikan naon dipikir teh kasak sedek becus itu ngejo teh uras duing jeung urang atuh batur mau bawa pelur heuras-heuras teh ngejo huapkeun we pirang-pirang ngahuapkeun eta coba jadi musuh direngangun berenang dasar rusuh jeung budak cerita meren pohon deui teh diuyahan dari diadaan ku lalakina nyungcung bener ieu mah awewe teh teu gablek rasaan teh budak tidak tinggal ngahuapkeun lo bati ngomong kurang uyah atuh pasihane opat anu mah carangap sugan ku uyah make kudu pipasiaeun dai tak malaikat geus saha ai kawin tuliskeun kana buku amal ada ai di jerona alah patanjung musuh rocek ke rumah tangga jadi itu mendadak malaikat ah untungnya dina ieu mah sakieu teh aya bulung-bulung gitu jadi ujungna teh kana di bulung wae gitu ya alhamdulillah tadi marurang kali ngayakeun santunan kadek ya di mana gawe hiji perkara teh kedah terang ilmu heula itu hiji lamun ngabasakeun ka marurang kali murang kali teh aya tilu nami tilu nomor hiji aya murang kali anu namina yatim ciri nah upami teu aya bapana eta budak teh yatim upami teu aya ibuna namina piatu upami teu aya ibu ramana baru yatim piatu
Ieu mah bapana hirup kene cenah kade yatim piatu eta ngahina bapana hirup dia ngapain durhaka aja jadi niat halus malah jadi cilaka kade mana yatim mana piatu mana yatim piatu berapa kaduana ngemutan dina agama netral kade kamurang kali yatim murang kali piatu murang kali yatim piatu haram diberi rezeki ladang zakat temeunang zakat mah ngaranna ngahina sabab zakat mah eta kokotor jelema nek tega ka anak yatim barang kokotor iya sedekah we jariah barang halus ulah juga halus tapi salah cek agama nah hina eta ngaranna keur mau batur teh teu boga tanggung jawab kata mah rajin urang teh mere ke kokotor ada di bapak ge sareng ibu sami aya 3 golongan jalmi aya fakir aya miskin aya fakir miskin ieu beda jamana ulah dilarang kabeh fakir miskin ieu penghinaan secara hukum lamun anu disebat fakir taruhlah upami di urang mah jalmi gaduh serak sawah tapi henteu usaha bisa deui tapi ladang sawahna teh nganyekapan kana tua bungkul nu kitu fakir ngaranna kitu ayeuna jalmana mau usaha nama teu gaduh pokok teu gaduh serak teu gaduh kebon ngandalkeun dagang taruhlah tapi ladang dagangna nganyekapan kana tua bungkul nu kitu miskin ulama diterang kana aturan anak RT nu apal jiwana mata ku asiruhuna bil ma'ruf teh RT cek agama nu miskin teh kieu saha rajatan jeung nu kieu kahirupanana cacat kakara kebersatuan antara ulama jeung pemerintah ieu mah nu usaha fakir miskin nu teu usaha fakir miskin dibabat kabeh kitu urang nek pake hukum Islam atau hukum naon punten ieu mah kanu aranom nyemutan nya ulah-ulang diajar karena bener lah karo kasarna toh malah jadi salah di jerona itu tadi umat terutami kamar urang kali anu yatim anu yatim piatu upami gaduh rezeki nu nami ka zakat teh kenging dibasitu riki urang anu halal sedekah jariah mana zakat mah umat pasikeun ka nini ka aki-aki itu papada tidak ada oke malang itu buru baik dari sekolah ada aki-aki nini mah lamun kering oke ulah dibawa ke rumah sakit olok-olok aki-aki alah betah di rumah sakit musim itu kita ngejajah nah aki-aki nomor 10-an tahun negeri mah untuk dibawa ke rumah sakit lalong nak kan hiji aja di sawah sarua kajian tinggal 6 bulan oke dewa ku di luar bagian kasuban kaang jadi lupa lu nyeri betul mau kejadian bukan mah itu wah seperti bacaan anong mah kalah betah mending diberi kaang bae ngederekan muning oke goreng gawe di kaangan mah lupa jadi jalan mama keliling mudah-mudahan anu aranom pemuda-pemudi ngabitan diajar ngajalankeun syariat Islam anu intina milarian jalan keriduan Allah subhanahu salamet dunia akhirat ya melalui sedekah jariah muga-muga Allah ngarsakeun ulah dugi ka pekat sing lajeng ka dituna sing tingalikeun kesatuan sareng persatuanana rizkina sing digarampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Daino aranom mah tepati seueur ting kewajiban ya Pak. Itu benten sareng urang urang boga duit 100.000 geus buak ieu dibeurekeun kana ieu teu manjing beurekeun kana ieu teu manjing boga duit 100.000 teh kalah gering gitu boro-boro ka sedekah. Masina tahun 50-an kali itu, ya sama tahun 70 masih ada harganya Pak.
itu tahun 50 mah upami bapak kedua artos 3 rupiah we dong juta lah nyewa can aya 3 rupiah we menang muning sajodoh teh nulunuh muning luluh jangan 3 perak harita itu ayeuna mah budak sakola Pak Bun pun anak nu melebat kana Pak Bun tapi mah muijijina Pak namanya 3 tahun itu kawita pun bojo abi di Subang tuh teu aya di rumah tangga ya naon marigina sin mampu lain rezekina gaang oge dirikian kalau ta'ala komo jalma tapi inna wa ya'murukum an tu'adul amanah istri urang teh bidadari urang sawarga diturunkeun ka dunya koman urang butuh jeung Allah antu adul amanah awas istri lanjeun teh urang sawarga sok urus ku anjeun balikeun deui ka sawarga lamun istri urang teu balik deui ka sawarga kalah ka neraka salakina teu bakal jawab di akhirat eta beratna kadua rumah tangga hukum lagi sunat teu wajib henteu ge teu neraka maju sabu ala palihi wala aku bola tarki dipigawe mun luyu jeung aturan kakare aya uluhan dipigawe teu luyu jeung agama malah neraka itu masalah dia bimbing biasa rumah tangga kebenaran aya jawara di Subang jawa Japo mun baju 18 kali bukan salah kieu lagi mampu itu abdi nanyakeun ka Amir jadi dewasa kepribadian ya bojo Cibogok sahan itu apa Cibogok Ruah Kasban jawara abdi tetangga jeung Ruah Kasban itu menang kedua intinya kira aku kan kurang Cibogok sana apa baru sholat menang Indonesia sholat penjit itu padahal abdi abus kalinya untung jadi penjit ada nabukna panjang ngepel mereka nabuk panjang kan coba anggapannya sok kanan jelma we tadi kasih alhamdulillah nikah kalinya kain 17 tahun di Cibogok teh kain 17 tahun kawin rebo kemis geuring soak berenang ningali yang pada penyambung tahu itu ngusan cieun berenang dituluykeun keung kiri 17 tahun kiri keung 12 tahun darah tinggi na dugi ka 480 200 ke betul ngaji dah di Majapahit itu 17 tahun 2 tahun seteru sekali ya kita ngagum nafsu hidup jelma dalam dunia mah kita wakaf baik sok alam dunia terkatnya duit aing loba biasa loba mal kudu minjem hirup we alah baik itu benar ditanya sekali Aisyah alah beras mal bener ya dua kali nah alhamdulillah berkaitan nanti udang di dari tempat itu ngelol aja murun betah baca aja jadi begini aja itu jika dulu lungsuran lah dalam ada kami langsung kering orang lagi baca eling termayang dia tadi lagi barang dari gua lo tepang di sarang kurang tarawah tuh Karawang kan daerahnya panas coba karena gua dikaji salah itu darah salah darah is atau jelema di daerah panas bawa ke daerah is lain mengok baik baik kayaknya rumah soal jangan ada kayak saya yang hidup balik kayak di rumah pulang kiri kayak gitu jadi saya pulang kiri mengok bu kainungna ya banyak mengok kita terima ya dan nanti diterima deh hirup di daerah saya itu rumah tangga ada hukumnya sunat pak itu malah jodoh lagi urang teh disawarga hiji jalma teh istri na 40 di ditu kawitna Allah nawaran ka urang hei lalaki-lalaki butuh teu kujodohan jeung di dunia prayogi kakara diturunkeun ku Allah tah ieu teh jodoh urang teh meunang hideung maka lamun di alam dunia urang teu mampu ngurusna berarti jodoh urang teh tekor di ditu hiji
abdi cenah geus 4 kali nya tinggal motong opat ya jalo baju lah gitu berarti lamun datang kayak gitu dalam dorong tinggal 30 genep nah itu keadilan Allah ya betul macam kate boh rizkina boh umurna boh segala rupiah ge bakal urang teh di surga ayeuna turun ke alam dunia seten Allah tawaran pilih peryogi kaasup duitna nanti itu duit urang ge di sawarga butuh dia ke duit butuh nih cek Allah pindah ke kami turun kena ke dunia macam cek Allah antu adul amanah itu kita nu anjun ke bekal ngeke bisa budget butuh ayeuna baik pakai tapi balikan deui ka ditu lamun ayeuna hantem diturunkan ke alam dunia itu bisa ngebalikan deui ka ditu tong aneh mun di sangsara gabungan geus dihantem ayeuna padak bahasa sepuh nyongkeun gitu beunghar di dunia can puguh beunghar di akhirat sangsara di dunia can puguh sangsara di akhirat maksudna eta nu diturunkeun ke alam dunia teh pikir bekal urang teh itu anu paling rugi mah di dunia sangsara kasawarga henteu tutung bae mah rupina urang jadi cukup deui ka tutung wae hapunten anu kasuhun anu sae mudah-mudahan janten ilmu nu manfaat nyolupat nambah abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala atuh anu aranom para pemuda-pemudi moga Allah meresakeun para nyang yuswa sehat itu sing dicontoh ka para sepuhna dina rangka ngajalankeun ibadah ukhrawi ya hakikat ka Allah wah ibadah melalui syariat pemerintah moga-moga aranjeunna sing janten jalmi anu manfaat barokah dunia akhirat negara bangsa kateu agama rupina urang jadi cekap sakitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.